sekali ibu leos ka sawah kunaon batur betani. Lamun tukang tani ditanya kunaon betani, jawabanana hayang hasil. Lamun ibu ini ka rumah sakit ditanya ku kuring ari ibu deuk naon ka rumah sakit, jelema gering ka rumah sakit mah hayang cager. Ari ibu pangaosan ka dieu hayang naon. Lamun nu dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil, meujeuh. Ta ari ibu pangaosan ka dieu hayang naon. Oh bisi hayang panggih jeung urang we. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, tanyakeun ka pun lanceuk naon fungsina ilmu. Da loba jalma sakola luhur geus baroga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti ilmu beunang cahaya teu beunang. Da ilmu ma al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi naha kanyataan kabeh ge baroga ilmu ngan hirup mah poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud, da tina kiceup ki mah kiceup bareuki hees atuh. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah, geuning ngayakeun santunan ngan ukur sataun sakali. Na memangna budak yatim hirupna sataun sakali gitu. Mangga rarasakeun. Cenah apal bejana cek Al-Qur'an keneh wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, eta teh dalil nyarek pasea, geuning teu saeutik ustad jeung ustad pasea wae. Berarti lain teu boga ilmu ngan cahaya anu teu boga. Da cahaya mah urusan Allah, ngan ilmu mah urusan urang. Tamatak teu kudu sombong jelema nu boga ilmu, naon can katempo cahayana. Sabab al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang boga ilmu bakal katempo akhlak berdasar tina ilmu. Teu mungkin jelema nu boga ilmu nyarekan batur, teu mungkin jelema nu boga ilmu ngaledek batur, ngahina batur, nyaci batur. Ilmu mana nu nitah sarupa kitu? Well. Tah. Matak hakikatina ilmu teh hiji. Para ulama mun tak nabi nyaritakeun yen jalma nu bakal menang cahaya ilmu teh ngan hiji, Pak. Saha eta? Qalbun salim, jelema nu boga hate bersih. Lamun jalma boga harta alus hatena, bakal loba yatim kabantu, miskin katulung, nu susah bakal kabela. Harta cicing di jelema nu alus hate. Lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, loba hartana bakal loba jelema nu nyeri hate lantaran dipapanas ku hartana. Boga kongkorong di edeng-edeng bebeja wae ka batur 40 gram dari suami kumasia we imeh. Boga geulang digibrig-gibrig, bongan harta cicing di jelema nu kotor hate bakal di akhirat ngagebruskeun eta harta bongan dipake ria jeung ujub takabur. Jelema boga ilmu cicing di jelema nu alus hate bakal loba jelema nu kaoncoran ku ilmuna, tapi lamun ilmu cicing di jelema nu kotor hate bakal loba jelema nyeri hate ku bibirna. Matak hakikat hirup mah keukeuh awak bapa awak kuring gumantung hate. Ibu ngadangdanan awak soal babari, tiung saragam, baju saragam. Ah ampura teu ngaruh, deuk tiung saragam, baju saragam, nu kudu saragam mah eusi hate nu sabenerna. Tiung saragam, baju saragam, karena nahaon eta mah bisa dibeli. Tah hate nu hese meuli. Matak nyaragaman tiung soal babari, saragam baju soal babari, tah nyaragamkeun eusi hate eta soal nu hese. Bae dek diulem deung teu kajeun. Oda eta nu make saragam juga rada ngaburileng ka urang atuh. Naha da ngalusan awak mah soal enteng, tah nu hese mah ngalusan eusi hate. Ngalusan awak ibu hayang disebut gelis babari teuing, tinggal diwedak, tinggal di lipstick, tinggal make blush on. Da ieu teh sabenerna mah hirup urang teh pararalsu di masjid ieu teh. Ieu teh ibu teh pararalsu. Palebah mana palsuna, init pengajian, dangdan terkebok, mani ongkoh, make up ongkoh, lipstick ongkoh. Coba di imah, daster merengkel. Tah eta asli nama. Sedangkan hareupeun Allah mah urang teh kudu katempo asli. Saha urang teh Pak? Gerasok urang tanya, saha urang hareupeun Allah? Munana gerhana hareupeun ibu bisa disebut penceramah, hareupeun Allah mah bisa jadi tukang tipu.
Dek disebut tukang tipu kumaha ceramah jiga nu nya nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah, kabeh jalma kapangaruhan. Tapi keur nanagerhanana sorangan can katempo akhlak nyaah ka nu miskin, nyaah ka nu yatim. Kumaha ceuk pun lanceuk kieu we atuh ngarah sarua, ayeuna mah amplop moal dibikeun, urang bagikeun ka yatim jeung ka miskin. Kumaha ceuk kuring, geus tong ngulem deui. Berarti lamun kitu ieu teh ceramah teh palsu, Pak. Matak lamun hirup entong ngajugjug nu jauh tong neang nu anggang korehkeun nu deukeut bae aya saha nah hate urang sabenerna. Da ieu ge pangajian cantang tu jeung Allah encantang tu. Nanagerhana ceramah cantang tu jeung Allah. Ulem we isukan tong dibayar datang moal. Tuh geuning ibu teh suudon eta. Berarti sanajan ngariung di masjid bener lalajo ceramah ngupingkeun keterangan eta hate mah bieu ge. Nanagerhana lamun diulem teu dibayar datang moal pan kompak kabeh moal ta eta teh garoreng pucus kitu peta teh. Ayeuna ibu jeung bapak haladir ka ieu tempat nah jeung Allah teuing. Isuk aya deui pangajian nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaahna lobana jiga ayeuna. Tuh geus kajawab berarti innallaha ma'ana teh mana? Apan innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang. Mana bareng jeung urang teh? Waradul wungkul. Matak ieu teh sebenarnya hirup teh palsu. Pek we rarasakeun eta mah. Palsu ieu teh. Jawaban hirup mah innallaha ma'ana, hate nu bersih mah hatena teu weleh bareng jeung Allah. Lamun hate bareng jeung Allah, keputusan-keputusan Allah, kahayang-kahayang Allah, sifat ge bakal sifatna Allah. Ayo urang pan boro-boro sifat Allah nu aya teh sifat nafsu we. Punten bisi di dia aya randa ngora-ngora, budak jadi korban, hampura tong nuding Allah, ta eta teh salahkeun naon goreng adat. Gerasok, ieu mah geus jadi randa ngora-ngora bae we da takdir. Lain takdir di tempat teh eta ku goreng adatna. Lamun ngamak ka salaki nyebut teh bibir teh ka mana karep si Bagong eta ka salaki. Kumaha ceuk salaki lamun maneh ka kuring nyebut Bagong berarti sabeuting urang hees jeung bikangna. Budak korban jadi rana kakara nyebut ya Allah hampura Allah melain bahan tudingan. Kunaon bet kitu bongan ibu bareng jeung nafsu sehingga kejadian jadi goreng. Cing da ieu mah kudu teulem atuh Pak. Bener ban? Coba lamun hirup bareng jeung Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Katerangan geus pasti. Da bakal salamet lamun jelema ku wirid jeung dikir. Amak ka salaki wiridan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amak keneh ka salaki Yasin. Pan salaki teh jadi nangkep gebrok duit 5 juta, jawab ku ibu, shadaqallahul adzim. Pasean teu budak teu korban duit menang. Itulah nalika jelema fungsina bareng jeung Allah. Mata gerak tanya awak urang waradul wungkul lamun nyebut urang jawaban yen hirup teh bareng jeung Allah. Waduh. Emotan. Mata hirup jelema nu bareng jeung Allah mah naon nu disombongkeun. Bisa dibisakeun, alus dialuskeun, daek didaekeun, pinter dipinterkeun, jadi ge dijadikeun. Hakikatna nu ngaran hirup aya nu jadi aya nu henteu pan kitu nya. Urusan dunya mah enteng. Anu jadi bupati pek, anu teu tulus jadi bupati sabodo. Teu kudu nyeri hate da hareupeun Allah mah bisa jadi anu eleh menang nu menang eleh. Warga masyarakat datang ka bupati anu anyar, Pak Bupati salira bade nyalon bupati boga janji ti anu pikajet bisa ngabuktikeun beunang di dunya beunang akhirat ngan lamun teu mampu ngabuktikeun menang di dunya tapi eleh di akhirat. Tah, bener pan? Keur nu eleh babari Sahrul Gunawan pan eleh nya. Tagih janji nu ke ibu Pak Sahrul basa nalika dek nyalon bupati salira boga janji anu pikajet enteng jawabanna pan keok beres Pak. Matak dunya mah saukur populasan tapi akhirat nu kudu geus leuwih ku urang dipikirkeun. Matak rilek we jelema nu bareng jeung Allah mah kalem we teu kudu riweuh. Matak jelema anu riweuh lain jeung Allah jeung nafsu Pak.
Hirup sangsara bareng jeung Allah narimakeun. Hirup sangsara bareng jeung nafsu panasan. Batur meuli kongkorong manehna sarua. Nu akhirna nu batur bisa dijual nu manehna henteu. Nah tina lajada ladang COD atuh. Pan teh ngaranna teh maksakeun maneh teh. Keheul atuh da. Mata hirup konsina adalah hate. Maka hate anu alus, hate nu bareng jeung Allah, jawabanana teh kosong. Ai jelema nu kosong berarti sanggup dicician. Ngan lamun jelema geus ngarasa boga, hese dicician. Bedegong we hirupna teh. Ai Allah nyician manusia kunaon? Ku pangalaman batur, pengalaman urang, kejadian batur, kejadian urang. Ieu masjid, ieu teh ngaharewos kana awak urang teh, hirup teh kudu saperti masjid. Semen tengah ku semen, kesik tengah ku kesik, pondasi tengah ku pondasi, kenteng tengah ku kenteng, temok tengah ku temok, anu sok aku mah tukang temok, menang dewek teteh. Lamun hirup hayang bersatu sauyunan kesatuan tembongkeun, tong sagala di aku da kabeh ge lain nu urang. Nu saha? Nu Allah. Apan konsep hirup mah la ilaha illallah. Teu aya di pangeran angin Allah. Teu aya sifat nu hade sifat Allah, eueuh keputusan terbaik iwal keputusan Allah. Urang nama wayang kumaha ceuk Allah we anu keur ngigelkeun. Nama ge jeung riweuh. Da beuleung ge kurang hayang jadi PNS ngan teu jadi. Aipek teh geuning jadi penceramah. Dipikir-pikir kalah untung kieu daripada jadi PNS. Pan baheula teh mineng kabaranang siang ngobrol cing teh Kang, tulungan abdi hayang jadi ASN. Baheula teh miluan organisasi MKGR. Kumaha saur pun lanceuk, ayeuna mah entong loba mikiran nu kitu, bisa jadi Allah deuk mere nu lain, pek teh heueuh, matak ayeuna mah teu hararayang jadi ASN. Lamun waktu harita ditarima ku hate nu nafsu, kuring nyeri hate. Tapi Pak Tauhid nangtukeun la ilaha illallah kudu ditembongkeun eueuh keputusan terbaik iwal keputusan Allah, eueuh kahayang nu hade iwal kahayang Allah. Bapak ibu bobogohan baheula jeung nu kasep ai jadi jeung nu petot tarima we. Nah maka jeung kudu ditarima. Apan dibalik eta aya hikmah anu jero anu moal kahontal ku akal urang. Kunaon ibu baheula teu tulus jeung nu kasep bari beunghar, bisa jadi kasep beunghar aya peluang pikeun salingkuh. Coba dibere nu petot moal salingkuh. Malahan boga salaki petot mendek balik heug teu kajeun. Aya hikmah di balik eta, matak bongan aya dunya, bongan aya akhirat. Matak logika urang kudu jalan ulah sakadar di dunya, tapi kudu nepi ka akhirat. Dihina, diledek, dicaci, dimaki, dipitnah, nyeri hate, nyeri bongan hirup di dunya. Coba geus pikiran urusan akhirat, moal nyeri hate. Paingan Nabi Muhammad diledek batur seuri dan Nabi mah warugana di dunya tapi hate nyait di akhirat. Ai urang mah da sagala digubug atuh hirup teh. Matak nyeri hate baud, amok baud, dipitnah baud, papasehaan liur. Dunya bro, dunya. Ai ngaran-ngaran dunya teh kembang, ai kembang kena ku burung. Ke akhirat nu paling paur mah nya. Matak dihina, diledek, dicaci, dimaki, dipitnah di dunya, seuri we. Nama kejeng seuri, hukum akhirat bakal beda. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, maka ke di akhirat maka alusan batur dibikeun ka ibu, kagorengan ibu dileg-leg ku si itu. Paingan Nabi bet seuri, naha sarua jeung kagorengan diri dibikeun ka batur. Matak lamun aya jelema ngahina ka urang, seuri we. Tonyok ongkoh. Oh, da urang mah teu bisa jiga Nabi atuh anger we. Bener. Kadua nu ngaran ilmu kudu mawa kana al haya'u minal iman. Ari era teh bagian tina iman. Tah urang teh leungit ka era teh ayeuna teh. Demi Allah. Lain era uulutud, lain era tataranjang, lain era nu gedong sigrong mobil mewah sawah lega. Geus teu gableg ka era. Nangah hulang. Na teu era gedong gede nu miskin loba, na teu era mobil Alphard nu yatim naker, na teu era ari mobil mararewah aya nu sangsara diarantep. Sing baroga ka era al haya'u minal iman teh di dinya, lain pedah teu ditiung, teu dibaju, teu dicalana, lain.
Tapi sing baroga ka era na teu era tuh tukang mabok mah ngoplos minuman Pak nu kitu nu marurah pan pejabat ayeuna mah dioplosna ge pertalit jeung pertamak leuwih ti jelema gelo pan nu kitu teh ngaranna teh bae we budak tukang mabok ditanya jang kunaon mabok kunaon mabok ngoplos minuman antara AO jeung arak dihijikeun kumaha karasana jangar si itu mah teu nginum teu mabok Pak tapi mabok ka kawasaan gaji badag pertalit jeung pertamak dioplos dileg-leg ku si eta pan gelo eueuh ka era teh sok dan nu ngaran hirup teh al haya'u minal iman. Pan urang pada apal era teh bagian tina iman kaasup urang can baroga ka era hareupeun Allah urang mah eudek buka ngarancana ejeung naon eudek saur geus bararoga tuh nu sangsara tuh sia miskin tuh si yatim boro-boro ngarancana deuk buka ejeung deuk saur naon sababna unggal poe tahunan saur jeung puasa teh seolah-olah jadi alat kebiasaan. Matak Allah nyiptakeun Ramadan teh supaya manusia rata nahan lapar jeung dahaga karaos laparna karaos dahagana kudu boga ka era lamun ngarasa lapar jeung dahaga maka beres ti dieu kudu peduli kanu lapar kanu dahaga urang lapar ngarencana dahar urang dahaga ngarencana sirop tapi batur lapar jeung dahaga boga rencana naon ayeuna pikeun nyarita bener matak hirup mau ukur disebut tong sok legeg well kamari abdi mah eureun well-welan teh naha eupan nyaralon aya tungtungan ini well jadi urang atuh nu ngelehan jadi teu well-welan da sieun majar kampanye sing arera hirup teh Pak ayeuna ibu-ibu geus kolot sing arera matak memeh ceramah ulah curu mentil teuing naha geus karolot mun budak ABG datang kuring sarangeo Pak Ustad nana wajar keun antep ngan lamun ini sarangeo Ustad hayang dicekek eta lamun pejabat geus boga rasa ka era da teu mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat apan kedaulatan teh ada di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat lamun rakyat eureun nyoblos nah jadi moal jadi pejabat da moal matak geus jara di pejabat teh sing nyaah atuh ka rakyat aduh nana gerhana ge sarua sing boga ka era bisa ceramah di ieu tempat naha aya nu ngulem kadua aya jamaah eueuh nu ngulem eueuh jamaah deuk naon urang ka dieu matak ternyata hirup cek ilmu hakikat lain urang nu kudu dihargaan batur tapi urang kudu pinter ngahargaan batur lain urang kudu dihormat batur tapi urang kudu bisa ngahormat batur lain urang rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat nu kudu hormat ke rakyat moal mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat keprok ya atuh wani mau ngomong ya koprok juga nunya ieu atuh ieu tapi pan heueuh kahirupan mah kitu Pak kuring ge bisa ceramah ka dieu ayana jamaah eueuh jamaah moal bisa naon-naon berarti kuring teh kudu nuhun ka saha ka jamaah lain jamaah nuhun ka kuring nuhun cek Ustad parantos sumping har hiji diulem dua dibayar coba ieu eueuh nu mayar dardatang batak nu ngaran hate teh eusina teh eta al haya'u minal iman sing baroga ka era urang boga ilmu tapi nyarekan batur deuk nyarekan mah teu kudu boga ilmu jadi jelema bodoh ge bisa nyarekan batur era urang boga jabatan tapi ngahianat ka hayang rakyat deuk ngahianat teh kudu jadi pejabat jadi rakyat ge bisa al haya'u minal iman kuring ge daerah eta otak sakabeung mah hayang eureun jadi penceramah. Nah, era komo penceramah juga nu heueuh atuh, batak era, Pak. Sodako, infak. Poe ayeuna ge kuring lain sodako, ngadudut. Sodako, sanok sodakohna DKM.
Sedengkeun innamal shadaqata lil fuqara. Sarodako yang sodako teh mage rizki nu geus aya ngeuleum rizki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako eta biwir kanyataan malalajoan ku sararea saha ieu dina poe aya nu bakal sodako nana gerhana tawa DKM demi Allah DKM nya Pak heueuh deuk ditampa udah butuh. Kumaha tuh dalil nu tadi? Dalil nu tadi teh karek samet biwir. Can katempo eusi hate, can katempo na pagawean. Matak hirup kanu jelema nu boga ilmu tong wara ngahargaan. Sabab nu ngaran ilmu teh tilu cicingna, hiji qalbina, dua qaulina, tilu fi'lina. Lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu, tempo omonganana, tempo eusi hatena, tempo pagaweanana. Kuring na gerhana karek ceramah tong wara dihargaan karek ngomong eusi hate ibu teu apal pagawean kuring ge teu apal mata ibu dihargaan batur lain ibu nu berharga tapi Allah munian kagorengan ibu. Bapa dihormat batur lain bapa nu terhormat tapi Allah kermunian kagoreng patutan bapa lamun ku Allah dibongkar kagoreng patutan urang manusia moal mungkin aya harga saeutik-eutik acan mangga geura teuleum kana awak sorangan ieu teh aduh ceuk urang oge nya bapa dihormat batur kunaon dihormat hiji boga kedudukan kadua Allah kermunian kagorengan coba lamun ku Allah dibukakeun Allah maha rohman maha rohim nutupan kagorengan manusia nu paling aneh manusia nah habet mukakeun ai batur ai si eta makhluk ti mana ongko hamba Allah ari sifat lain Allah nu aya teh nafsu jeung nafsu lamun bener urang disebut hamba Allah maka sifat ge kudu nurutan sifat Allah ngan ari Allah boga sifat maha ai urang mah leungit maha da manusia lamun Allah boga sifat ya Rahman ya Rahim maha welas maha asih maka manusia mah kudu boga sifat nyaahan asihan deudeuhan kakara disebut hamba Allah matak tong waka ngaku hamba Allah lamun nu yatim diarantop miskin diantop nu bingung teu ditulung nu susah teu ditalang entong nu ding pejabat kali-kali mah ieu nu datang aya 500 jelema poe ayeuna ger sok kaluarkeun 100.000 saurang 100.000 kali 500 jelema tos sabaraha bubar ti dieu teangan jalma nu teu boga imah pangyieunkeun teangan yatim nu teu sakola pangnyakolahkeun teangan anu poe ayeuna rakyat anu sangsara keur ceurik pangmeulikeun baju bungahkeun hiji sawal tah eta Rahman Rahim teh lain ieu anu dicarekan teh dadang naser weh tong kitu da ibadah teh lain keur batur keur urang idza binafsik mimitian ku diri heuh nyaan teh lamun Allah boga sifat al-Ghafar teh maha pengampun wajar lamun manusia asa kampura antara manusia jeung manusia da ayana ge nyelongna alam dunya teh lain-lain ku bencana alam lain da teu mungkin alam mere bencana teu mungkin tanpa diizinan ku nu gaduhna. Ternyata alam terjadi bencana dikarenakan tilu rupa Pak. Hiji lamun anak goreng kakolot, dua pamajikan goreng kasalaki. Tenang Pak. Katilu lamun dulur geus teu akur jeung dulur, sakitu we keur urang mah heula. Milampah agama teh tong jauh-jauh teuing bisi teu kataekan. Ulah wakan nerangkeun sawarga di ditu da engke ge bakal kasamper jieun we ayeuna surga teh di dieu ulah aing ngomong hayang surga di akhirat ai di dunya kakolot goreng kasalaki hohoak jeung dulur teu akur jeung tatangga parasea surga nu mana da surga itu teh kumaha ceuk ieu atuh ari ongko hayang surga di akhirat ai di dunya pi omongeun surga nu mana nu diteangan lamun hayang surga akhirat jieun ti ayeuna hiji hade kakolot dua pamajikan alus kasalaki tilu dulur akur jeung dulur surga teh heueuh wel nu paling paur langit bakal bejad gunung bakal bitu laut bakal bahe angin bakal terjadi musibah di mana-mana jelegur di belah kidul jeleger di belah kaler singkarocek di belah wetan lamun terjadi hiji anak wani ngahoak inung bapana hiji dua
pamajikan wani ngahoak ka salakina. Tenang urang mah kaum lalaki pimeunangeun. Cek ibu-ibu, engke ibu-ibu bakal neangan tandingan pengajian, urang gedek ngulem awewe. Bae we. 3 lamun dulur geus wani teu akur jeung dulur, urang hirup rek jeung saha Pak? Ulah anu jauh di Sumbang ai dulur sorangan ngap-ngapan di Arantep asa lieur hirup teh. Bener. Hiji tah anak hohoa ka inung bapana. Ibu ayeuna ngeunah-ngeunah baheula urang keur leutik, urang minta duit ka kolot, kolot teu mere. Ayeuna mah ibu baroga duit hayang nganterkeun duit ka kolot, ibu ceurik, nama jeung ceurik, kolot tegas eueuh, rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit, tutunggul anu ngajentul di luhur kubur, matak lamun hayang sawarga di akhirat, hiji sing hade ka inung jeung bapa. Ada kuring mah pun lanceuk, rek mana-mana teh aman we, tara dikawal. Nah, aya doa inung bapana awak. Dek init-initan sing teh doakeun abdi rek amana ka Ciparai sing teh. Rek naon pangaosan di Masjid Besar Ciparai. Oh, cenah didoakeun ku apa sing hasil. Ya, jiga nama bubar ti dieu teh aya meureun. Meureun tapi eta teh doa kolot, matak abdi mah teu minta, da geus yakin buleud eta doa kolot bakal diijabahna. Bubar teh aya meureun. Tangga teh pun bapak bakal nanya, abdi mah langsung disetorkeun. Pak cinta ieu teh Ciparai. Tuh nya cenah doa kolot mah matak tara minta doa ka batur, nah sieun kudu ngamplopan ka batur mah. Rea. Ning we ka kolot minta doa. Nah indung tunggul rahayu bapak tangkal dan derajat sawarga aya di hanapeun indung sawarga dititipkeun kanu jadi indung bapak ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridona indung bapak murka Allah gumantung murkana indung bapak neangan surga jauh-jauh teuing eta tah di indung jeung di bener ya ieu mah ka batur akur aya jeung kolot amit-amit doa hayang sawarga mah enteng pamajikan tong kumaha wani teuing ka salaki sing rada jero Pak siap lah sing rada jero cenah bab eta mah siap Ramadan can datang puasa can bijil ai baju geus dipikiran sabulan ka tukang bapana balanya teh ayeuna engke mah geura asup kana Ramadan mah nya macet nya lapar ai bapana teh leuheung lamun boga duit dina henteu teh digugu nepi ka ayeuna da buka jeung sahur teh papisahan teh tong kitu da alusna istri solihah ka salaki mah mukakeun sawarga mun salaki datang ti panjabaan cicing nalawang panto bapana geuning sumping rengkuh ieu teh rengkuh da salaki urang deuk dihargaan ku saha lamun lain ku pamajikan da ku batur mah salaki urang teh diledek dihina da lain pejabat atuh hargaan-hargaan ku pamajikan bapana geuning sumping cekelan leungeunna sun tangan geus sun tangan bapana ieu cai ngan punten we teu ngangge gula-gula acan tuh suruput diinum sanajan teu make gula katempo jiga nu amis nepi ka 2 gelas kurang keneh ternyata nu amis teh lain gula naon nu amis bodi pamajikan ka salaki tompo bapak-bapak ngarer ka ibu darengekeun beres kitu bapana bilih teu acan netepankeun bae teu ka masjid ge da sidik ieu teh geus ampir jam 5 sok geura netepan asar leos ka cai anterkeun ku ibu ka jambana ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun sajadah dekul salaki salat beres salat tempo ku ibu kesangna nyarak-carakan keneh melaan saha eta melaan ieu tah melaan ibu-ibu kedepruk ibu sujud hareupeun salaki dina lahunanana pok ibu nyarita sing hade bapana capelung seripuh tunuh geuning bapak melaan jisim abdi puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa hormateun abdi dameun abdi hapunten ti bareto nepi ka ayeuna can bisa ngabahagiakeun nu jadi salaki punten ieu ceramah jero teuing matak Allahuk ge Allah nu kitu teh tah kalah kieu we tong kitu sawarga ibu teh aya di salaki ngan bisi ibu dek ngalawan pek hog kitu bebongok
urang ada ka salaki gitu, tapi salakina kudu nu kumaha heula. Da hayang teh juga adan ieu teh. Aing mah lila keneh geuning adan teh. Heug cek ibu teh eudeuh urang ka salaki nu kitu, eudeuh kitu ka salaki ngan patokan salaki nu kumaha heula. Ari jalu qawamuna ala nisa teh nu kumaha nu tanggung jawab, hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Ibu-ibu tuh, wah, iya mau bubar teh dia aya ban paseha di jalan. Cek salakina kadenge tadi cek ceramahna gerhana. Kumaha cek pamjeun, heuh anu kadua dengekeun atuh. Hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Pamajikan dek nurut ka saha lamun lain ka salaki, ngan salakina kudu mere contoh anu bener atuh. Ya lain bebeja ke pemajikan gaji 3 juta anu dibikeun 1 juta, nah kemana 2 juta? Kudu saimbang nu ngaran hirup. 2, 3 geus eta mah tong pate diperpanjang. Lalaki beuki jero beuki kasiniran beuki hoream ngomong. 3 patokan dunia bakal terjadi, bencana di mana-mana, bahkan penyakit bakal merajalela. Patokan nu katilu, Pak. Lamun dulur geus teu akur jeung dulur. Poe ayeuna ka Bandungan, inung bapak maot, loba anak marebutkeun harta warisan. Demi Allah cek Nabi, moal aya jelema beunghar ku warisan. Hiji tah. Nu kadua, keur naon harta dipaseakeun bari maot bakal ditinggalkeun. Bener, Pak? Kernaon harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun, ukur jadi raja wisuna kembang beureum buah buleud. Kembang beureum teh darah teh amek, buah buleud peureub. Pigeluteun dunya teh. Matak anu hade mah eueuh deui, Pak. Jalma berteman dengan pejabat, maka pejabat aya eureuna. Jelema berteman dengan harta, maka urang maot harta sakadar cicing. Tapi lamun jalma berteman dengan agama, urang maot agama milu. Matak hirup mah harta pek bae sing boga, harta sing loba ngan wayahna barengan jeung agama ngarah loba bebela kasasama dina hirup. Kunaon ari ibu kikieuan? Kieu haben si ibu mah. Acan can adan. Matak ternyata konsep hate anu alus bareng atuh hirup teh jeung agama, kakarah hirup bareng jeung Allah. Lamun hirup bareng jeung Allah, boga harta moal sombong, boga jabatan moal sombong, boga kakayaan moal sombong. Naha bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, beunghar ge dibeungharkeun. Urang nama nol teu boga naon-naon. Nana gerhana ge ayeuna kieu taun hareup moal Allahu a'lam. Bae we. Dek tuluy jadi penceramah pek henteu kajeun. Namaruk viral ngeunah dah henteu. Kalau mana henteu na beger ge hese. Bapak Bupati baheula jadi bupati bareng jeung awewe geus datang media asa jongjon ayeuna nya nya. Ayeuna ke jeung ka dieu. Keur jadi bupati mah susah, Pak. Naha ku kasibukan, ku capek, ku media. Nana gerhana viral ngabonceng awewe gujrud salalemur. Hah, nepi ka capek viral teh. Ngabonceng awewe monya lalaki bari kasep ngabonceng awewe bari ustad. Isuk nanti ngabonceng nini angere mah nya keneh. Manya budak ngora ngabonceng nini. Isuk nanti ngabonceng budak leutik, manya beger teh jeung budak leutik. Asa capek hirupnya ngeurepan jelema, paingan hirup kudu karena Allah, sabab hareupeun jelema mah urang alus ukur dipuji. Urang goreng ukur dihina, tetap anu monis kalakuan urang mah Allah Ta'ala. Matak manusia temenang monis kagoreng patutan batur. Da urang manusia diponis Allah, itu ge manusia diponis Allah. Urang pa alus-alus we dina ponisan hareupeun Gusti. Cantang tuh jelema salat bener salatna. Cantang tuh jelema maca Quran ejeung Qur'ana. Nah, pan aya ancaman. Jalma mati sahid ecek umum hareupeun Allah macan tantu ka surga. Naha
gumantung innamal a'malu binniyah, gumantung kumaha niatna. Mati syahid lamun hayang jadi pahlawan wungkul geus moal menang sawarga, lamun hayang menang gelar pahlawan wungkul. Daek barang bere ka sasama, bager ka yatim, hade ka miskin, percuma hareupeun Allah lamun hanya sebatas hayang disebut ahli zakat, ahli infak. Daek maca Quran, ngaji hadis, pinter ceramah, getol dina ilmu, keur naon hareupeun Allah lamun hayang sebatas hanya disebut ahli ilmu. Mangga emutan, ilmu ikhlas teh bangga. Matak jelema nu ikhlas hate mah teu hayang disanjung, teu hayang dipuja, teu hayang dipuji-puji. Nah, puji mah alhamdulillah, sadaya puji kagungan Allah, berarti urang mah teu boga hak pikeun dipuji. Da puji mah nu Gusti. Di dieu mah caket jeung Abah Asep. Lamun Abah Asep Sunanar almarhum nerangkeun puji, maneh resep kana sampe, lain kudu ngomongkeun alusna sampe, tapi pelakeun eta sampe. Maneh muji sampe, maka sampe muji ka maneh. Kitu ceuk Abah Asep. Coba urang hade ieu sampe teh melak henteu, beak we sampe teh eueuh. Jadi nu alusna sampe aya teh geus leungit, da urang mah hanya sebatas muji sampe tanpa daek melakna. Coba lamun urang sampe tek-tekan, tuluy dipelakeun, hiji waktu beas-beak, duit teu boga, sampe cokot beuleum nulungan beuteung urang. Itulah nu disebut puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Aya makhluk muji ka makhluk, lain hartina kasep alus beunghar, tapi muji ka makhluk teh ku ngamanfaatkeun cocok jeung kahayang Allah, sampe pelakeun manfaat eukeur urang. Leres. Kitu Ibu. Matak alhamdulillah, ieu mah da alhamdulillah teh teuing atuh ari ongkos sadaya puji kagungan Allah, ari taraweh dipoto wae. Alhamdulillah taraweh anu ka-28 parantos rengse isuk eueuh pageto eueuh da sia teh mah eureun tarawehna. Deuk tahajud OTW tahajud mana alhamdulillah teh atuh mana. Komo Rabbul Alamin butuh gawe, Rabbul Alamin nu mangeranan saantero alam, nu ngajadikeun, nu nyipta, nu ngariksa. Allah, ibu dipiara Allah, ibu ge dijadikeun Allah. Matak geus urang mah tong ngarobah kana kakawasaan Gusti. Halis geus alus, antep teu kudu dikerok. Riweuh ganti ku patlot. Balik ti dieu pasea jeung salaki, leungit hiji. Tong sok riweuh. Tong sok riweuh, hirup mah jalma nu hade, eueuh deui iwati alhamdulillah. Jalma nu puji nyerenkeun ka Allah, urang mah eueuh pujieun saeutik-eutik acan. Ikhlas teh bangga, Pak. Matak anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Itulah makna tina ihsan jeung ikhlas. Urang ibadah cukup Allah anu nempo urang keur ibadah. Hese. Anger we. Kunaon Umar bin Khattab barang bere ka fakir miskin bet jam 10 jam 11 peuting. Nyana gandum 60 kilo dipanggul ku nyalira. Umar bin Khattab teh khalifah Pak. Nyana gandum 60 kilo, leumpang 6 kilo. Cek sekretaris negarana Umar ku kuring cecing, doraka kuring lain doraka maneh. Hah, lamun aya pejabat nu kitu hade tah. Nganda biheung anger we nelpon sekcam. Kunaon jam 10 jam 11. Umar, kunaon anjeun barang bere ka yatim jeung ka miskin bet jam 10 jam 11. Hiji ngarah eueuh nu nanya, lamun aya nu nanya kuring bakal nerangkeun. Sok sieun kuring nerangkeun ikhlas leungit. Ayeuna barang bere, di video, di foto. Aral anyirah. Kabeh konsep ararapal anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup Allah anu nempo anjeun keur ibadah. Leungeun kenca lamun katuhu lamun mere, leungeun kenca ulah apal. Nyaraho kabeh ge nyaho. Naha atuh. Aral nya jauh keneh urang ka Allah teh bener. Ngan ku ceramah kieu mah biheung dipake deui bae. Da teu hayang-hayangan. Ngan pokona mah cek katerangan kitu mata kuring make baju biasa calana biasa teh kunaon mung kaciri sabab lamun jelema kaciri sieun ngacirikeun maneh
akhirnya geus ngacirikeun maneh pan bieu ge abdi mah macet leumpang we tina mobil teh nada daripada telat mending leumpang ti ditu ka dieu pan jupangi jeung bapak-bapak nu ngang ieu har mapah mobil mah di tukang daripada urang olo-olo cicingan mobil meureun jam setengah genep ka dieu teu kudu riweuh hirup atuh di jalan aya nu nanya eueuh kala ka kuring nu nanya bu di dinya aya pangaosan sa ustadna nana gerhana moal teu telat bari ka urang teh Jeung tabu sabaraha gerna kuduna mah asar 4:30 ngan ku sabab manehna can datang bari nempo manehna teh da hayang nyekek aslina mah atuh sabab jalma mah ulah di aku nah aku ring make baju biasa nah can di kopiah can sanggup Pak pan hirup teh boga filosofi nah kuring can di kopiah can sanggup nah da kopiah teh munian sirah aya nu leuwih penting tibatan munian sirah gerabunian eusi sirah geuning di kopiah jeung di kopiah parasea berarti kopiahna diparake dina sirah eusina mah teu diparake matak talung diikat we gambaran Sunda Kang DN nya pek bapak di kopiah ngan ulah sakadar munian sirah kudu bareng jeung munian eusi sirah ari kitu mah di kopiah parasea keneh na teu era ku kopiah mata kunaon kuring can di kopiah can kabita sabab kuring sadar manusia biasa ngaran-ngaran kuring manusia biasa matak teu kudu ibu nganggap kuring jalma luar biasa biasa-biasa we tong riweuh kuring lain sasaha kieu soteh ku Allah dibisakeun kieu soteh ku Allah dimampuhkeun kieu soteh ku Allah dititipan kuringna mah tukang parkir dicokot mah capetangna kuring geus moal bisa naon-naon nyangakeun Gusti abdi mah teu wala kaya la haula wala quwata illa billah matak tungtung hirup manusia mah eueuh pengakuan diri iwati anjeunna anu nangtukeun bener geus ibu sakedeung deui adan da jeung ai ceramah bari puasa mah eupan bingung mudah-mudahan ibu sarehat warga Kabupaten Bandung sarehat paranjang umur parek milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi atuh para tokoh agama alim ulama nu aya di ieu tempat sing barokah elmuna sing panjang yuswana sing salamet lahir jeung batina pun lanceuk anjeunna ayeuna nuju ngajambat Dewan DPR RI pamit lepat sing panjang yuswana sing amanah dina ngemban amanahna muga-muga rakyat sing nempo kana keadilanana amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun wening galih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang si gotaka aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.